kasadaya kade bebeujeur kasadayana termasuk pribados we ibu-ibu nah bapak-bapak berpemuda-pemudi sangkan ulah kapijeun setiap leka ada urang rumah langka tapi niat saya sin saya niatnya berani niat mah bujeng-bujeng geus dilaksanakeun atawa keur dilaksanakeun can wae urang dipidamel karek niat anu sae eta geus diduskeun hiji ka saya tapi lamun urang eta kasaya nyaeta urang pun nyaeta dipidamel dibere 10 kalusan lamun dipidamel lamun urang niat kana kaawonan niat can dipigawe can dituliskeun sifat rahmatir rahim Allah tadi itu ulas kasihna Allah tadi itu niat kana kaawonan bila mana urang can didamel kana eta kaawonan can dituliskeun tapi lamun eta kaawonan dipidamel dituliskeun sabaraha hiji kaawon ari kana kasayan mah nyaeta can dipidamel kana eta kasayan geus dituliskeun hiji kaalusan lamun dipigawe kana eta kasayan 10 kaalu tapi kaawonan mah nyaeta dituliskeun bari teu langsung dituliskeun sing malaikat raqib katib hei ulah maka dituliskeun lamun eta jalma anu didamel kaawon tanggoh teulang sabaraha nyaeta 6 jam tuh dibere waktu lamun dina sewaktu 6 jam teu istighfar teu taubat eta jalmi kana kalpatan kana eta dosa eta jalmi kakara diserat hiji ka